Ini riweuh. Aya we ati Abah. Sareng Kang Aceh. Pada uih. Ngaku. Bener. Wartosan tataganya. Sareng penonton oge tong hilap. Abah sareng Aceh pada uih. Ah, percaya. Bener tuh. Oke, kakak dia. Kamu. Oke, betul. Ayo Bu, siap-siap. Ayeuna kuring di kampung asa jadi batur. Kamari kuring di kota sarua batur ieu mah. Ieu si Aceng kemana deh jeung si Abah adon indit ka kota. Emang narek naon sih ka kota teh? Marukan bisa beunghar. Kurang wae ka kota ngan. Jadi naon gitu. Sugan we atuh beunghar mau ka dieu mau oleh-oleh meureunnya. Tapi raha meureun balikna nya. Ceng, kangen ieu. Oh. Kurang jailan deui ieu budak. Mana nya? Aduh sasaki ieu. Saha nya juga kenal teh si Sutisna lain. Lain. Roy. Tadi Roy. Tadi atuh. Roy. Hadiah gancang Ini juga Mat. anjir gaya kieu. Kenal mana Mat? Waduh, Sedih aing. Majar teh mana ka kota cenah Mat? Geus dipecat di kota. Lah Mat. Aduh. Gaya kieu make senal ka sawah. Kitu Mat. Gering teh Mat. Oh, geuring. Heeh. Panas dingin. Boga duit. Sarua gitu mah. Ieu ka mana? Geus rek ka mana deui? Bingung nya teh ka mana? Ka kota. Lieur di kota ge. Nah, saya oge balik ka kampung teh hayang aya batur di kota mah batur. Memang ku manusia gitu Mat di kota. Manusiana geus ngalieur di kota mah. Berapa dahar loba Mat di kota Mat? Angger da kudu make duit. Kelah ieu ngomong-ngomong si Abah jeung si Aceng ka mana? Kan kamari oge cenah ngomongna ka kota, can aya kabar kamari di teleponan eueuh. Lain urang mah sok juga nu geus euy. Kalaparan gitu udah. Tapi sing sukses we si Abah jeung si Aceng. Istirahat balik kampung. Juga tuh Monas dibawa ka dieu mana? Emang kotana kota mana heula gitu ini kan. Iya jajal hari ini teh arah apal acan. Pas nyaho nanyakeun ka si Ambu jeung si sa istrina teh. Receh. Ici gitu. Ici heula. Ya ka Ici cenah da ka kota cenah si Ana Acengna atuh. Ninggalkeun teh bebeja acan. Apa eta mah da anger we dua sejoli kudu duaan deui we gitu ka dieu teh mah. Juga sih. Tong kitu atuh. Tong Eta emang salak tah eta. Saya ieu kumaha mikiran si Abah? Yang dipikiran si Abah jeung si Aceng mah si Aceng wae teh mikiran arurang. Genit jong saheunana wae. Teu pamit teu naon. Yalah nu penting mah sing sukses we sing mawa ieu oleh-oleh atuh. Biasa wae kamari mah ulang wae mau oleh-oleh bosen. Urang dikangen sabenerna mah ieu teh ka si Aceng jeung si Abah teh. Sok kangen ieuna ieu heureuna. Ngomongna bikin yang seueur. Tapi
tapi da ayeuna teu bisa seri-seri wae mun eureuk mah naon cing. Ayeuna mah meh urang hayang seri kudu kumaha cing maneh. Nah, lucu atuh. Lucu anu teh mah. Da bubui geus dia. Teu atuh da kumaha deui atuh. Penting Ayo balik aja mah. Cok goblok. Cok aja kehead.